sejarahna nyaeta Sang Hyang Pancaniti. Nama ari Sang Hyang Pancaniti teh Sang Hyang Prabu Wastu Kencana. Karena eta tiasa diwariskeun. Iya mah. Abot ieu mah. Udah kada siap ieu jiwa ragana ge kada siap. Sampurasun wilujeng wengi wilujeng tepang sareng seni petualang budaya ngalajeng bahasan mingguan kapengkernya perkawis jati diri. Tana simkuring bade tumaros sakedik ka Kang Li neraskeun hanca nu kamari tentang jati diri. Kang, ari jati diri teh kumaha cara mukana? Cara muka jati dirinya. Cara muka jati diri aya hiji falsafah karuhun urang anu cocok nyaeta warisan karuhun urang ti Sang Hyang Pancaniti. Eta falsafah Pancaniti. Naon ari Pancaniti? Pancaniti teh nyaeta niti harti, niti surti, niti bukti, niti bakti, niti sajati karituna supaya nastiti eling lan waspada. Pancaniti teh Nah, ti mana niti misalkan tehnya niti surti. Nah, niti harti. Niti harti. Naon cenanya? Nyaeta nya nu umum teh nu niti harti teh urang geus apal kana hartina berenang. Ibarat gula teh mangkok, gula teh amis gitu nya. Hartina teh amis gula teh. Tah tapi kan orang can nyobaan gitu ya dan karek nepi niti harti terus surtina pahamna geus dicobaan gitu. Jadi niti surti pemahamanana ari niti surti teh gitu. Oh, jadi niti surti teh tentang pemahamanna gitu. Niti harti karek penterjemahanana lah istilah nama karek memahami itu mah muka dua gitu, bisa memahami imah si incat anu kadua. Gitu. Dan salajengna naon anu katiluna? Niti bukti. Niti bukti geus bisa ngebuktikeun lah mun ieu mah geus bisa ngamalkeunana eta niti bukti gitu. Niti bukti. Tah geus niti bukti. Niti bakti. Gitu. Niti bakti kumaha? Niti bakti teh urang geus bisa ngolahna. Misalkan teh mun tadi kita bahasan gula gitu nya. Ayeuna mah urang teh geus bisa nyieun gula anu leuwih hade. Geus boga konsep sorangan gula teh eta niti bakti gitu. Tah salajengna niti sajati gitu. Niti sajati nu kumaha? Tah eta kumaha niti sajati teh? Nya geus sampurna geus halus mun geus niti sajati mah geus bisa diamalkeun juga. Misalkan teh geus bisa ngamalkeun, geus bisa nyieun, geus bisa proses, geus bisa mun urang mah disebarkeun deui jadi kieu. Mun ieu mah geus bisa mancur gitu, mungkin cai mah kemana-mana nyebarna teh gitu. Mawangina teh geus nyebar ka mana-mana mun ibarat mawangi mah gitu. Kabehana teh geus bisa ngasaan gitu. Bisa ngilu mun urang geus bisa nguritkeun tono ngajarkeun ka batur teh geus bisa gitu.
Pancaniti eta eusina nya. Pancaniti kaitu nanya kaitu nanti kan niti sajati niti sajati mah geus paripurna sama geus sagala gitu nya geus kapaekan gitu nya. Jadi nastiti urang teh nastiti nu artian taliti eling lan waspada. Jadi di kapal orang teh selalu dijaga gitu. Nastiti Nastiti gitu. Jadi kamana langkah orang ngalengkahkeun rek tale pulon kidul wetan misalkan tanya kamana orang menghadap gitu dijaga tetap eling lan waspada setiap detik nawe waspada dina sarewae ge eling lan waspada gitu. Tahapana nya emang teu segampang anu diucapkeun lah eta mah perlu terus anu dalemna yang meureunna eta mah kedah langsung gitu. Kedah lebih detail deui gitu. Maka ka dieu diantos ka suping Salah lah maksudnya saya ngomongin gitu. Gitu nya kan nya. Janten ieu mah pembahasan luarna wungkul nya ngajelaskeun tah ilmuna bae nya Ya ieu teh nya. pas ieu mah salerasna tiasa dianggo mana wae mancaniti gitu. Mau dina kasehari-harian dina urang mah teh masalah ilmu gitu nya. Ilmu teh kan meureunnya mau di sakola urang teh kan baheula mah aya nanti P4 teh ya pedoman pengamalan Pancasila nya gitu tadi kan gitu lah eta teh salah satu mun modern nama dina Pancaniti eta gitu. Kan ari dina bahasa urang mah aya pengamalan penghayatan Pancasila yang baheulanya pedoman pengamalan penghayatan Pancasila gitu lah. Enten di wihadikeun dipertegaskeun di Pancaniti di akhir gitu supados pemirsa anu ngabandungan dieu tiasa Ya. gitu nyimak Ya. Pancaniti teh nyaeta aya 5 itu tahapan anu 5 tahap. Nu kahiji niti harti, anu kaduana niti surti, nu katiluna niti bukti, nu kaopatna niti bakti, anu kalimana niti sajati. Nah mun geus 5 eta nastiti eling lan waspada gitu. di biasa di pedar deh hiji-hiji nomor 1 2 3 4 nu hartosna gitu dah. Aneti hati nu hartosna geus ngarti gitu nya. Geus ngarti teh dalam artian ngarti dina bahasa misalnya artina misalkan teh bahasa naon artina dina Arab man misalkan teh bismillah artina naon dengan menyebut nama Allah misalkan teh nya. Nah gitu eta niti hati keneh gitu. Terus kaduana geus paham bismillah teh naon misalkan teh istilahna tadinya geus paham berarti niti surti memahami kana eta kata. Kaduana niti bukti geus bisa ngamalkeunana geus bisa makena hiji perkara disebut niti bukti gitu. Terus ari nu kaopatna niti bakti naon? Ari niti bakti teh nyaeta mun hiji perkara urang geus bisa nyampurnakeun, bisa ngolah, bisa ngaleuwih hadekeun prosesna. Inovasi cek bahasa kerenna mah geus bisa inovasi eta niti bakti gitu. Terus bisa deui ngembangkeun ka masyarakat umum si olahan urang teh niti bakti gitu. Tah geus kitu mewe niti sajati. Tamang geus mencakup semua gitu. Jadi mancerna diri mencawura ka sabudar awung misalkan teh sabuana ge bisa gitu. Eta sing seganti kaituna ka diri urang ge nya jadi nastiti itu eling urang waspada taliti gitu ingat segala hal itu tidak tekad ucap lampah teh geus pancep gitu. Eta gitu. Ari teh teh anu ngabukeun kana Sejarahna Pancaniti warisan ti saha gitu. Nah, sejarahna nyaeta Sang Hyang Pancaniti. Nama ari Sang Hyang Pancaniti teh Sang Hyang Prabu Wastu Kencana. Gitu. Ini situs Kawali. Nah, gitu. ayana di
situs kawali sekali pakai naga werhayu pakai hebel jaya di buana kan tet namanya duit teh pakai naga werahayu pakai hebel jaya di buana eta kalanya hari ngarapkeun dina sopoena tambruna bingung gitunya ari ukur jikena jadi tahap kahiji wae terus gitunya tah pancaniti ngena alatna pancaniti nyaeta naon panca deui panca indra alatna pancaniti make panca indra panon irung gitu kan ya maham gitu pangrungu tah kan terus pangraba nangana tah panca indra itu teh dipake gitu dina kahirupan sapopoe gitu nah nu enak kan katingali naon ya kieu misalnya hiji perkara katingali oh diilmuan lah make pancaniti eta gitu. Ya kayak diproses kan diproses tinu panca indra asupna ka mana kana olah pikir tina olah pikir proses deui ka mana kana hate gitu dipilih tinu hate kana pikir balikeun deui kana hate gitu jadi ulah di dieu geus nepina pola pikir geus manyambung cenah mun teu make hate jadi urang teh kudu aya ngaboga naon deui tina hate teh kami ka manusiaanana gitu tah eta kumaha eta nu maksud eta teh geuning jero ieu teh hate jero mah eta nu ngabedakeun manusia jeung satona boga akal jeung boga hate dari mah gitu bersifat kanyaan nyaan atau naon gitu kan itu ari manusia mah ieu mah kan moal satu mah itu beda tah itu meureun panca indra teh alatna teh alatna teh panca indra yang muka pancaniti teh nya panca indra teh ibaratkeun jendela gitu ibaratkeun pantong naon sameme asup kana pikiran ulang ya peureun pantona teh anon urang meureun nya kana pola pikir tina pola pikir diolah lumpat deui kana hate urang diolah deui ku spiritual urang oh iya ya mana nu baik bener kadang kan hate mah sebenarnya mah moal bohong bisa kata orang bibir nggak bohong ya hate mah euy aing geus bohong gitu kan terkena hate teh bener ngarepen kesalahan gitu nah itu